punya pete yang sudah terlalu matang ya atau hampir kering, jangan dibuang, bisa diolah dibikin rica-rica balado. Terong ora sambal balado pete dinyem mantap kanjut aslina mantap kanjut. Hmm. Assalamualaikum Bare Sunda. Jumpa lagi sama Galuh Kidul di acara tentunya masak-masak khas kampung. Kita kali ini masak petai balado. Oke, langsung saja cekedot Kang Bos. Langkah pertama biasa dipesek di picenan. Kali semua koneng langsung dipesek, kupas. Biar teksturnya ayah agak kripsi baladona. Digoreng heula Kang Bos. Goreng ketika sedikit menguning-uning ya. Digoreng, diangkat dan ditiriskan. Sip. Sepintas mirip kerang laut. Setelah digoreng, diangkat ditiriskan, kayak dihijikan karena bumbu anu geus dipanaskeun. Sip. Tah, bumbuna cengek, bawang, sasiung, welah tomat, aya tarasina, tah ieu bodas teh kemiri. Kemirinya muncang lah. Cuma di dia henteu make bawang putih biar lebih ini. Cuma kemiri agak banyak, muncangna lobaan jadi leuwih gurih, leuwih nyonyes. Ya tinggal diulek jadi hiji, ulek geus tah. Ieu bumbuna langsung dikong serengkong sengkekek. Ye. Nah, teman-teman, aduk, tinggal ngasih bumbu penyedap rasa dan sesuai selera. Langsung dimukbang coy, mukbang balado petai. Baraya Sunda tah ieu. Anu tadinya anu petai geus garing dimanfaatkeun. Tadi goreng heula nyeun sambal tarasina, levelna paling level 2 lah. Tah. Geus sambal hungkul tuh sanguna ge ngebuah, nu ngebuah keneh cus. Aduh, segar jeung can dahar burit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok sadayana ngan eueuh ieuna. Bismillah. Lumayan ya level pedas. Putih anu geus asak yang terlalu matang digoreng heula diolah. Sambal balado petai khas kampung we ieu mah. Komalem pakai camrang. Rada. Ada tuh. Itu di tukang kapol. Ini bahasa keneh menyedar jeung kapol. Isi bumbu. Regana. Ini beureum make talasi. Ulah boga terong dipipir malah aya hayam we. Skip lah sakedeung. Tah, ieu coy. Terong, ieu mah segarnya. Terong muda, terong ora lah. Anu dipipir teh, anu kamari, anu harita medo jeung dahar jeung tongkol. Ya terong teh lumayan.
Ya we ame henteu lada teh. Ini aya kitu kan. Ah. Duh. Hmm. 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 Terong ora dipadukan sama sambal ijo balado putih. Emang kurang klop. Tapi dibikin enak we. Tong hilapnya di subscribe terong ora sambal balado putih dinyem mantap kanjut aslina mantap kanjut. Hmm. Jam geus burit deh. Jam 5 leuwih 20 menit tengah genep. Hmm. Hmm. Aya anu liwat sisi jalan tuh ada cewek tuh rame. Burit poe kan. Ayo minum. Mantap kanjut lada. Hmm. Poe tengah genep. Hmm. Hmm.
ah atur nuhun nuntos nyimaknya. Salam dulu, salam Baraya Sunda, salam Tikalu Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.